Aturan ka sadayana. Oke spesial kanggo Mama Yuni dan aya dua lalaki masih ada acara Haleuang SMTV. Anjeun lalaki kuring lalaki pada mika hayang miboga dirina kembang nu jadi impian tos lami mapaes ati duh diri mi cinta coba sarua miboga cinta pada mika hayang tur metik atina iraha bakal laksana rek metik kembang katresna nu jadi cengceman diri nandangan kasiksa garing pikir ngalang layung orang ni cinta nu samar asa tewala kaya anjeun jadi rebutan antara dua lalaki nu sami-sami mi cinta ka diri salira rasana diri geus teu daya mi cinta anjeunna harapan ngan ukur harapan nu ayeuna ngan tinggal lamunan masih Haleuang SMTV aturan Pak RW Pak RW Erwin oke Ibu RW na keluarga besar Marasa Haleuang SMTV oi coy 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 pasti sarua miboga cinta pada mika hayang tur metik atina iraha bakal laksana rek metik kembang katresna nu jangan dicengceman diri nandangan kasiksa garing pikir ngalang layung orang cinta nu samar asa tewala kaya anjeun jadi rebutan antara dua lalaki nu sami-sami mi cinta ka diri salira rasana diri geus teu daya akan mi cinta anjeunna harapan ngan ukur harapan nu ayeuna ngan tinggal lamunan diri nandangan kasiksa gering pikir ngalang layung orang ni cinta nu samar asa tewala kaya anjeun jadi rebutan antara dua lalaki sami-sami mi cinta
aduh iya nges kolot mah gitu saeutik oke pasti Pak RW serinya pasti Pak RW Om Yus kecapean cenah aya atur buter kasadayana nya ieu mah menghibur gitu da pasti teh aya nu gumujeng mah nu mujeng aya